nepi ka mana urang ngayomi kanu jadi inung, geus nepi ka mana urang mayungan kanu jadi inung. Justru urang indung masih kena ayat dan dina nalika indung geus eueuh mah kadung sagede gunung kadungna gunung Cikuray moal bisa ngaleuhan kana kadungna indung dina nalika geus eueuh leung bahasa indung dicabut ku malaikat Israil. Urang masih kena sempat ningali jasad menjadi indung sanajan kaku dina nalika indung dibawa keluar diadusan di mandian jadi indung. Dina nalika indung geus jadi mayit kurang masih kena ningali jasad menjadi indung. Tapi demi Allah dina nalika indung geus dibungkus kain kafan maka sapada waktu harita urang geus moal papang deui jelema nu pernah ngalahirukeun urang geus moal bisa papang deui jeung jalma anu pernah ngayomi ka urang geus jelas moal bisa pangih deui ka jalma anu pernah maparinan kabagjaan dina nalika urang keur dipaparinan indung. Beres dibungkus lajang indung disalatan abang urang salat budakna teu ulukuy Cipanot diantarkeun kana pakuburan pake salawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nepikeun kana pakuburan bacakeun kalimat tahmid bacakeun kalimat sholawat bari nganterkeun indung dina luheureun pasaran dina nalika indung geus jadi jenazah maka tidinya indung urang langsung diasupkeun kana liang lahat. Beres diasupkeun kana liang lahat maka indung urang langsung dipager ku padung anu dalapan dina liang lahat anu disebut papan. Beres di padung eta indung lajeng indung di ruang hutan saanggeusna kitu gunung urang ditanceban batu nisan nu katian bisa ayeuna teh kur cumat ninggal batu nisan ieu. Wallahu a'lam nu jadi indung ayeuna di alam barzakh kara sakurang sorangan dar teh dina nalika jelema keur ngarariung dina luheureun pakuburan dina nalika indung geus dikubur. Tidinya maraca Yasin, tidinya talqin, tidinya maca salawat, tidinya doa. Keluarga kabeh nguruykeun Cipanot ku akibat sedih ditinggalkeun ku jalmi nu pernah dikanyaan ka urang. Geus kitu balik kabeh rombongan anu nganterkeun bayi cuma aya hiji jalmi dina luheureun pakuburan maca Yasin. Beres maca Yasina maka eta si jalmi wi tina 7 lengkah dongkap 2 malaikat hiji munkar 2 nakir der teh ngahisab ka indung urang. Mana rabuka saha pangeran anjeun, mana nabiyuka saha nabi anjeun, mana imamuka saha imam anjeun, mana ikhwanuka saha dulur anjeun. Beres 2 pertanyaan eta malaikat dijawab maka nu ngajawab lain eta tapi 2 panah. Coba bayangkeun urang mun indung urang ayeuna di alam barzakh keur aya dina adabna Allah rek kumaha. Ridho urang salaku urang kalina teu ridho Gusti maknya abdi dilahirkeun maknya abdi dididik maknya abdi ditampilkeun rasa kasih sayang abdi ayeuna kumpul dina pangajian tapi teu ridho indung abdi aya di alam barzakh keur disiksa kedua malam. Allah panamina gerek mayunan Ramadan mah kedah kitu wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Punten ieu rada ngaji heula abdi sakedap moal bangsa dulu keur nerima ke dina nalika sawal mun abdi di bulan dekat ieu di bulan ge teu naon kitu. Beres di alam kubur da indung urang tenang kebetulan der teh Gusti mana doa tilu jadi
jadi anak abdi Gusti mana doa tinggu jadi bungsu Gusti mana doa disincikan teu aya doa nu maparinan ka abdi menjadi indung kekayaan di sisa tapi lu ngirim doa kan jadi indung menjadi pertanyaan ketika manawi indung budak antara sana menjadi pertanyaan bapak kali ibu cing dikatengkeun indung ngeri teh sedih teh kabayang teh nepikeun ka saah ayeuna ge can pernah leungit lalai menjadi indung